Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nabila ti kelas 10 MIPA hiji. Abdi bade ngadongeng carita Sasakala Bukit Kelam. Baheula hirup dua pamimpin nu ngaranna Bujang Beji jeung Tumenggung Marubay. Dua jalma ieu gaduh ciri anu beda pisan. Tumenggung Marubay mangrupakeun jalma anu bager, samantara eta Bujang Beji jalma nu sakti tapi saraka jeung sombong. Tumenggung Marubay jeung pengikutna ngalalau di Sungai Melawi, sedangkan Bujang Beji di Sungai Simpang Kapuas. Tumenggung Marubay newak laut nu geus galede, lamun Bujang Beji newak kabehan. Saenggeus babaraha waktos lauk nu ti Sungai Simpang Kapuas geus seep lantaran ditewakan kabeh. Ieu teu tiasa diidinan. Bujang Beji mikir, kudu aya jalan sangkan Tumenggung Marubay teu meunang loba lauk. Bujang Beji mimiti mikir nyandak jalan goreng. Walungan Melawi mah kudu ditutupan ku batu gede. Di hulu walungan ngarah ka laukna mapan dinya, pikir Bujang Beji. Akhirna Bujang Beji ngalakukeun naon anu diomongkeunna. Pas Bujang Beji ngalakukeun eta, aya Dewi ti Bumi Kayangan nu seuri sampe Bujang Beji gagal ngalakukeunana. Kuring bakal males anjeun. Isukna Bujang Beji ngalakukeun deui nu diomongkeunana. Bujang Beji ngobaan ngangkat bukit batu anu geus diomongkeunna. Kenyataanna geus aya Dewi di pengker Bujang Beji nolakan manehna nepi ka gebis. Akhirna Bujang Beji jeung batu bukit eta gebis. Bujang Beji katimpa batu bukit eta. Usaha Bujang Beji gagal. Sejak kejadian eta, batu bukit eta disebut Batu Kelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.